Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa, tepang deui sareng abdi Nur Hikayat. Dina acara Wartana Duka 3 November 2023. Anu tangtosna warta-warta anu aktual tur terpercaya. Jembatan cinta atanapi sok disebut sasak gantung nyaeta salah sahiji wisata anu tempatna di Desa Gunung Sari, Kecamatan Kasokande, Kabupaten Majalengka. Kunaon disebut jembatan cinta? Nyaeta kusabab nalika jalma lawan jenis papanggih aranjeunna bakal jatuh cinta. Lamun cek batur mah jatuh cinta pandangan pertama. Sareng jembatan ieu teh diwangunna tahun 2018. Lamun bade amang ka jembatan ieu teu kedah bayar, kusabab jembatan ieu mah jembatan umum. Sakitu wae warta anu tiasa didugikeun. Abdi Nur Hikayat ngahaturkeun nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.